Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dengat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng teu sangka lamunan laksana bagian kagenap. Ieu yasana Bapak Tholib. Sate acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sora sato peting patembalan gaang jengjang krik nambahan mata keung kana kaayaan peting eta ibu neng mari kaluar tina panto tengah bumi miwarang lebat ka Budiman. Di dia wae pindah jang selotkeun wae pantona betrada karareung rarasaan ibu teh saurna ka Budiman. Budiman pindah diukna ke tengah bumi hatena kacida atau heunana di piwarang pindah teh di tadi manehna cenggulik sorangan ngerasa keungeun pisan. Asa keung peting ieu mah larasaan ibu teh Budiman keun wae heula ulah wakasarare baturan ibu di dieu urang ngopi bari ngadongeng anggur tambah keung teuing sur ibu neng mari. Ieu Bu, hujan rupina nu nyanda keung teh ceuk Budiman bari diuk payunan ibu neng mari. Nya meureun kitu jeung poek bulan ongkoh ayeuna teh pukul 10 hujan kakararaat nu kadenge di luar nganting paralak sorak cikaracak nu katebak ku angin peting. Sora gaang jeung jangkrik patembalan jeung sora londok dina tangkal buah comrek bae ti kajauhan sora babaungna anjing melas melis ngageunggeui kawas nu katirisan. Ngadak-ngadak korea kukurilingan bebence jeung kukuk patembalan ngurilingan pakarangan eta gedong. Lah tiris geuning ibu mah jeung asa geus teu kuat ku pitunduheun pek bae ngarobrol heula ari acan tarunduh mah panto tulakan heula neng bisi keung jeung teu bisa mah anteur wae ku Budiman sur ibuna bari teras lebat ka kamar kulemna. Neng mari ngoncian panto heula dianteur ku Budiman teras bae caralik deui di tengah bumi tapi henteu lami duanana geus merelek bae teu kiateun ku tunduh. Teras bae neng mari oge lebat ka kamarna ari Budiman balik deui ka hareup maksudna rek sare di kamar paranti tamu. Neng mari nu lebat ka kamar ngunci heula panto kamarna bade nyimpen kunci lomari kana handapeun kasur emuteun kana kertas serat nu dilipat-lipat teh. Manahna jadi ngalamun ngamanahan eusi eta serat nu parantos sakitu tunduhna teh ngadadak cenghar deui. Bari ebog emutanana teu boleh ngemut-ngemut kana maksadna. Nya aya meja tulis kitu teh di kamar payun nu ayeuna dipake mondok ku Budiman. Cek eta surat aya rasiahna, aya barang nu kudu diteangan. Nu nyieun eta surat ngomat-ngomatan supaya diteangan ku ngaran Minah. Saha ngaran Minah teh? Moal diminah mah kitu nu dititah teh sur neng mari dina manahna sajeroni ngagoler nu saterusna mah damelna ngan nyileuk bae teu daekeun kulam. Budiman oge nu geus abus ka kamarna
cuculan baju narek ganti ku piyama bawa ti imahna keur salin. Ngadak-ngadak jiga nu kaget lantaran di jero eta piyama manggih kertas di semat ku jarum pentul. Ku Budiman dilaan jarumna kertasna dilaan dibawa ka handapeun lampu rek diilikan lantaran penasaran. Breh bae eta kertas teh ku manehna ka tembong aya tulisanana ku tinta beureum. Ku Budiman dibaca bet keur ka manehna maksudna teh. Budiman peteng ieu ulah sare lantaran aya hiji jelema nu rek neangan hiji Rusia tapi ulah kaget sabisa-bisa bejaan yang mari kamar tamu nu dipake mondok ku Budiman kuncikeun ti luar jandelana pagehan selotna ulah poho. Budiman sabisa-bisa kudu aya di kamar neng mari supaya laluasa ngintip eta jelema tapi ulah diganggu jeung ulah ribut. Omat kudu digawe sakumaha eusina ieu surat sakali deui ulah diganggu eta jelema teh ngan sakadar kudu nyaho wae heula tinu nyaah embe. Budiman ngahulang mikiran eta surat hatena ngarasa bingungeun kumaha kuduna nyumponan panitah eusi surat teh. Era jeung sieun dianggap jijieunnan ku Neng Mari lantaran ceuk dina surat manehna ulah sare jeung kudu aya di kamar Neng Mari. Beungeutna ngadadak bari reum jeung karasa panas. Bari ngomong sorangan manehna kaluar ti kamarna. Aya bae ieu teh leuheung ari henteu curiga di bejaan ku aing teh kumaha lamun boga sangkaan goreng tada teuing matak wirangna tapi bisi nya deui dan nu ti heula oge teu salah eusi suratna sabana aya surat ti manehna teh apa boleh buat bae ku aing rek digaingkeun diajak badami sugan wae acan sare jeung kahartieun ku manehna. Kitu ngomongna Budiman teh bari muka panto ka tengah imah lalaunan pisan muka pantona oge lantaran ngahaja eta panto teu dikunci ku Neng Mari ngarah gampang Budiman abus ka jero upama aya kajadian nanaon. Budiman abus ka jero imah nyamperkeun ka lebah kamar Neng Mari ngetrok-ngetrok panto lalaunan bari hatena dagdig-dag oge manehna teh maksakeun maneh bae. Neng Mari nu ti tadi acan bisa sare rada oge kageteun panto kamarna aya nu ngetrokan teh anjeunna turun tina ranjangna bari noong tina liang kunci ka tengah bumi. Ku Neng Mari katingali aya nu keur nangtung disidik-sidik heula bari naros lalaunan. Saha Budiman aya naon Budi? Sajroning naros kitu teh Neng Mari manahna henteu paruguh aya kaget aya sieun sanajan ku Budiman oge rada curiga maklum tengah peuting. Pantona dibuka kuncina ku Neng Mari lalaunan pisan bari ngaluarkeun mastakana wungkul. Neng Mari naros ka Budiman. Aya naon? Sur Neng Mari nyariosna ngaharewos. Budiman teu ngawalonan kalasong bae ngasongkeun kertas teh ka Neng Mari. Ku Neng Mari ditampanan sanaos teu ngartoseun oge kana maksud Budiman teh. Kertasna dicandak ka jero teras dibaca kaluarna deui bari ngagupaikeun pananganana miwarang lebat ka Budiman miwarang calik dina kursi. Serati saha ieu teh Kang? Numawi pendak tina baju teu kinten ari teu ngartosna mah akang oge mung bilih leres diwartosan soteh jawab Budiman bari terus diuk. Sumuhun urang cobi we atuh mangga calik di dinya abdi ngantosan di dieu. Sur Neng Mari bari calik dina ranjangna. Urang kocapkeun ayeuna pamiarsa bimina anu tas ngiciskeun seseuhanana terus mandi. Geus mandi ngumbah wadah bari beberes di dapur sarta geus dahar kakara diuk deui di kamarna. Gawena ngan hulang-hulang bae aya nu keur diingat-ingat jeung manehna nangtung terus nyingkabekeun angal samak tempat sarena digulungkeun. Saban sakukutangna dicampaan kawas aya nu keur diteangan tempat pakaianana dina kas oge dibukaan ku manehna tapi kawas nu panasaran keneh manehna teh manehna balik deui ka kamar mandina alak ilik imut pisan terus ngerampaan kana seseuhanana nu keur diiciskeun dina kawat sasampayan di kamarna. Ieu meureun ka seuseuh poho dina sakukutang ceuk manehna ngomong sorangan bari ngaluar-luarkeun kertas bubuk tina sakukutangna lantaran kagilas waktu keur nyeseuh. Sugan teh aya nu manggihan ceuk manehna dina jero hatena.
Bari gek bae manehna teh diuk deui dina dipan tempat sarena. Dia harudum ku simbut samping poleng geus belel tiriseun lantaran di luar hujan ngagebret. Brai nyarande kana tembok manehna ngalamun dina hatena mah ngomong sorangan. Hararese teuing atuh ayeuna sugan bisa hasil. Padahal matak naon lamun ku Kang Omo sorangan bisa pas kitu teh kuncina. Rek dicoba bae ku aing matak naon ari milik mah. Kang Omo ngajangjian rek ngawin, rek mangmolikeun pakaian, perhiasan segala rupa. Dunungan anak rek mere imah jeung sawah deui. Cek Kang Omo mah lamun kapanggih teh kitu cek gerentos hate nyiminah nu pinuh ku lamunan. Bet asalila arek nepi ka peuting teh. Ari poe hujan kieu mah cek manehna ngomong sorangan bari ngaringkuk dina dipana. Kapeutingnakeun hujan teh raat di tengah bumi geus tiiseun anu keur caralik di bumi geus ngaralih lelebet ka kamar ku nyiminah kabeh oge geus nyahoon tapi nyiminah jongjon bae ngarengkol dina dipana. Sora jam dina tembok oge ku nyiminah kadengieun ti pukul 11 keneh pukul 12 pukul 1 oge manehna nyahoon. Nyiminah cangkatina ngaringkukna tinu dipana kop kana kanjut lamak nu aya di jero kas papakeanana ngaluarkeun kunci tina eta kanjut dikepeul ku leungeunna terus kaluar ti kamarna lempangna jejengkean kalebah panto ka tengah imah. Kletrek sora kunci diputerkeun ku nyiminah pantona muka lalawunan bus manehna abus ka jero lempang deui ngadeukeutan kana panto kamar tulisna Pawijaya nu pahareup-hareup sareng kamar Neng Mari. Kletrek sora kunci diputerkeun deui ku nyiminah bus manehna abus bari ngarengkepkeun panto kamar. Neng Mari jeung Budiman ti tadi nogel dina liang kunci panto kamarna Neng Mari silih genti naroong ka tengah bumi beri silih toel pepeta ari manahna mah Neng Mari teh ratug era ongkoh manehna mah tapi ari geus ningali mah nu dimaksud dina surat teh biminah anjeunna teu pati reuwaseun teuing. Kakara manahna ka Budiman oge teu curiga sanajan cinta oge ka Budiman ari kaayaan dina keur kitu mah Neng Mari ngaraos sieun. Maklum ari ku kitu teh mah sanaos Neng Mari kalebet wanita modern oge ibu ramana sakitu pageehna kana didikan kautamian istri teh numawi Neng Mari sakitu ati-atina. Ibu Neng Mari dina wengi eta kulemna teu kinten tibrana anjeunna masa-masa kalin teu pisan uningaeun kana sagala rupi kajadian harita nu kaalaman ku putra sareng Budiman sumawona kana kalakuan bujang nama. Biminah geus kaluar ti kamar bari ngoncikeun deui pantona manehna lempang ka kamar Neng Mari atuh Neng Mari anu keur nogel dina liang ngadadak cengkat teu terangeun ka Budiman anu arek nyelangan noong geus rek dongko di tukangeunana. Atuh ari jung ari geduk mastakana diadu jeung sirah Budiman tarik nakara. Neng Mari nyebut aduh lantaran nyeri campur jeung rawas tapi teu nyarios deui anjeunna ngusapan mastakana. Budiman oge nya kitu keneh nyekelan sirahna nyerieun lantaran diadu satarikna. Nu cengkat rusuh lantaran kaget Budiman rek tungkul teu beda jeung nu ngahaja bae diadukeun satarikna. Di luar oge nyiminah reuwaseun Neng Mari nyebut aduh di jero kamar teh terus bae purat perot balik deui ka dapur ngoncikeun deui pantona terus abus ka kamarna. Neng Mari anu tadi ti dagor diadu sirah jeung Budiman duanana darongko deui nempo ka tengah imah geus teu ningali deui nyiminah itu ieu pada hayang nyidikeun acan tererangeun ka nyiminah nu geus abus deui ka kamarna. Neng Mari parang rek ngalieuk malikeun laraina maksud rek mere isarah ka Budiman nu harita keur dongko gigireunana. Budiman oge nya kitu keneh bareng pisan ngalieuk ieu mah lain rek mere isarah ngabejaan tapi maksud arek nanyakeun aya keneh eueuhna nyiminah di jero imah. Atuh ari gok teh amprok pisan teu aya bedana jeung tadi. Ari tadi mah mastaka anu padu teh ari ayeuna mah rarai jeung lambai nu amprok teh kawas anu ngahaja bae.
Dua nana pada rewas era pacampur jeung atoh dua nana silih reret serengeh bae pada seri kapi asem ku pola sorangan. Hate Budiman ngadak-ngadak ratug awakna ngaleper tepuguh getih ngadadak ngarasa panas kana beungeut asa bareureum. Neng Mari oge teu aya bedana katawis dina nyariosna rada ngaleper sorana rada haros-hos nahan napas anu ngahegak. Manawi teh henteu caket janten weh nyariosna teu diteraskeun kalah ingut bari tungkul. Janten weh sirah ti dagor cuk Budiman bari noel kana pananganana. Da eta atuh anu kitu teh sur Neng Mari bari nyiwit kana pingping Budiman. Meh bae Budiman ngagorowok nyebut aduh lamun teu kaburu dibekem mah ku panangan Neng Mari lantaran nyiwitna Neng Mari kalapasan tarik teuing. Budiman ngusap-ngusap pingpingna ari Neng Mari gumujeng ditutupan ku panangan ngarah teu ka kuping kaluar soanten. Sieunheun ngabari binan ka ibuna nu keur tibrak kulem tungtung namah itu ieu ngan ukur silih tetep ngawakilan picarioseun teh tapi duanana oge saluwerti ngan manah bae nu ratu genama. Kamana biminahna sur Neng Mari ngaharewos. Duka teu katinggal deui jawab Budiman ngawalerna ku harewos lawen pisan. Milari naon atuhnya biminah teh Neng? Budiman ngaharewos lawen pisan. Naon teka kuping? Budiman ngaharewos sakali deui tapi Neng Mari keukeuh teu ngupingeun. Di dia atuh bari diuk ngarah ka kuping mah sur Neng Mari bari nungtun leungeun Budiman diajak diuk dina sopa nu aya di juru kamarna. Gek bae duanana diuk ngarendeng meh padeg pisan ngarah bisa ngobrol silih harewos. Da tarik mah sieun ka kuping ku ibuna jeung sieun kadengieun ku biminah. Bade milari naon biminah teh lebat ka kamar eta cuk Budiman ngaharewos ka Neng Mari. Ayeuna mah sanajan ngaharewos laun oge duanana ngarupingeun bubuhan ngarendeng calikna teh. Duka atuh mung ieu aya serat ku abdi panggih tina sakukutang biminah. Ku Budiman serat ti Neng Mari dibaca manehna kacidaherana malah kaget maca eta surat kitu teh. Rusiah geuning simpen seratna ulah dugi ka leungit bilih engke aya perluna. Hayu urang tempo ka kamar itu hoyong terang biminah teh ngabantu naon sur Neng Mari ngajak ka Budiman. Koncina tadi ku biminah mah make kunci palsu. Ieu kunci leresna mah aya di dieu sur Neng Mari bari nyandak kunci tina sopana. Budiman kaluar ti kamar arangkat henteu nganggo sendal. Ngahaja jarengke ngarah teu ka kuping ngageblig ka kamar mana nu tadi diabusan ku biminah. Pantona dibuka lalaunan pisan bus duanana lalebet ke jero kamar bari naringalian kana meja sareng kana lomari nu aya di dinya. Teu aya nu diganggu sur Neng Mari ngaharewos ka Budiman. Kuningal laras Neng henteu lepat. Laras da abdi nu sok beberes di dieu sadayana teu aya nu robih. Di eta kamar ge teh aya bentena lalega pisan sajabina ti aya meja tulis teh aya lomari sareng rak buku sagala rupi. Malah di juru aya sopa paranti leleson rama Neng Mari upami parantos didamel. Kadieu heula sakedap sur Neng Mari bari ngajak diuk ka Budiman. Kumaha upami parantos kieu urang teh? Wartoskeun engke ka Rama. Wartoskeun naonna ka apa teh? Sumuhun seratna sareng biminahna. Sanes eta maksad abdi mah. Calikna sur Neng Mari calikna bari nyaketan ka Budiman nyariosna meh adak bae kana cepil Budiman teh. Cuk Budiman sorana ngageter tayohna rada kasima. Pedah Neng Mari nyariosna beuki adak. Urang upami ibu sareng apa aruningaeun aya di kamar paduduan sakieu ti isinana sareng tengah wengi sur Neng Mari bari neuteup. Duka atuh buatang tos bendu abdi diusir sareng panginten dilaporkeun ka polisi cuk Budiman sorana ngadegdeg. Moal bendu sareng moal dilaporkeun ka polisi margi abdi cinta ka akang. Ari akang henteu kitu ka abdi teh langkung upami percanten mah jawab Budiman. Karawak Neng Mari ngarangkul kana punduk Budiman pageuh pisan kawas nu hoream pisah.
Atuh lebah dinya nama komo lalaki diantara eta dua insan teh geus silih beberkeun rasa hatena nya ari semet silih rung rumah geus henteu aneh deui komo kitu laluasa mun teu pada kiat mah nahana ulah-ulah nyorang ka pamalian. Atos ulah kitu neng ali raras mah cinta ka akang mangga anggur urang mulih deui ka kamar bilih ibu kabejeng gugah ceuk Budiman bari nangkep Neng Mari diajak keluar ti jero kamar. Pantona geus dikunci deui Neng Mari lebet ka kamarna ari Budiman lebet ka kamar payun. Sadatangna ka jero kamar henteu terasa sare tapi cunggelik bae diuk dina kursi panonna neuteub kana meja tulis nu aya di eta kamar. Hatena teu boleh ngingat-ngingat kana surat nu kumanehna kapanggih dina bajuna jeung surat nu kapendak ku Neng Mari. Bener, iya meja nu dimaksud ku surat teh. Kembangna kayeuna oge moal salah. Aya barang naon atuh di jero ieu meja teh. Jeung surat nu nyarek sare oge ka aing teh bener. Nyahoan ka biminah nu rek abus ka kamar pantosna mah. Biminah aya nu nitah rek diburuhan malah janji rek dikawin ku Mang Omo. Moal salah Mang Omo anu nitahna teh. Jeung tangtu manehna mah nyaho kana eta barang. Jeung sagala rahasiana oge ceuk pamikirna Budiman di jero hatena. Penting eta Budiman teu bisa pisan sare sakarejep hatena teu oleh cus-cos ingat ka ditu ingat ka dieu ras ka Neng Mari nu tadi geus bakca ka manehna bingung kumaha kuduna hatena ngadak-ngadak beki ratu aya atoh aya paurting sereset da puguh oge ka anak dunungan. Lain babad manehna sieun ibu ramana henteu doaeun tangtu matak nyeri hatena jeung kapaksa manehna kudu eureun ninggalkeun pagaweanana. Atuh Budiman boro-boro bisaeun sare kalah beuki nyileuk bae panonna dipeureum-peureumkeun teh teu daekeun sare henteu karasaeun harita jam geus disada 3 kali nandakeun geus pukul 3. Panasaran ceuk geurentes hate Budiman. Aing hayang nyaho rek nyoba-nyoba mariksa ieu meja mengpeung eueuh sasaha. Jut manehna turun tina ranjang lempang lalaunan nyamperkeun kana meja nu aya di juru jung korsina diangkat lalaunan pisan ati-ati sieunneun ngagerut kana tegel. Hatena ratug deg-degan sieun jeung risieun pikirna boga rasa rek nyieun salah rek maling hayang nyaho kana rasiah batur hatena asa-asa mandeg mayong aya wani aya sieun. Ah, nah ada lain rek maling aing teh sieun-sieun teuing. La haula wala quwata wae ceuk manehna bari cingogo maksudna rek nyoba-nyoba ngodok handapna eta meja nurutkeun eusi surat teh. Tapi acan oge prak manehna kacida pisan kagetna lantaran di luar aya sora nu mukakeun panto nu beras katepas hareup. Manehna mundur deui rek api-api sare sieunneun aya nu noong tina liang kunci kamarna. Budiman nyangka kana muka panto teh ibuna Neng Mari. Kakara oge tepi kana ranjangna ti luar aya nu ngetrokan panto kamarna lalaunan hatena ngagebeg jeung ruas. Ingat kana kursi acan dibenerkeun deui kana urutna atuh kapaksa manehna memeh muka panto teh ngomekeun heula kursi. Saha? Ceuk Budiman nanyakan di luar lalaunan. Abdi Kang, buka heula pantona sakedap. Plong hate Budiman ngemplong sanggeus nanyahoan mah yen nu ngetrok panto teh Neng Mari hatena henteu ratu teuing. Panto kumanehna dibuka lalaunan Neng Mari lebet ka kamar bari nyarios haharewosan. Tak candaikeun sare abdi mah dipeureum-peureumkeun oge panon teh. Urang pariksa meja teh Kang, abdi panasaran hoyong terang. Sur Neng Mari bari nyekel leungeun Budiman ditungtun diajak kana meja tulis. Pendetkeun heula panto kamarna. Ceuk Budiman ngaharewos ka Neng Mari. Neng Mari nyelotkeun panto terus ngadeukeutan meja jeung Budiman kacida manehna atoheunana. Aya Neng Mari kitu teh eukeur mah ti tadi boga maksud ayeuna aya jalan. Neng Mari jeung Budiman uyup ayap kolong mejana dipapai di ayapan imut pisan nepi ka aya 2-3 kali balikanana tapi acan manggih naon-naon. Teu ayana naon ceuk Neng Mari. Cobi ku akang sakali deui panasaran. Budiman tuluy mapayan deui panasaran leungeun kenca katuhu digunakeun. Tah ari ieu naon
Cek manehna barang leungeunna nyasar kana sambungan kai nu rada anggang. Ku manehna dicoba-coba ku kukuna dihualkeun, tapi eta kai teh boro-boro katarik kalah ka kuku Budiman bae anu nyirieun teh. Pageuh pisan, ceuk pikirna. Boa kudu didedatkeun, manehna bari neulkeun eta papan kaluhur. Nya wae eta papan teh ngageblos kaluhur kawas anu make per, tapi gancang pisan nutupna deui. Ku Budiman didedatkeun deui kaluhur ku leungeun kencana. Leungeun katuhuna narik kai sambungan anu molongo nu kacokot ku papan anu ngelo ka bawah ku per, bet ngagolosor asa potong pluk bae ragrag kana tegal. Terus ditarik deui sasana ngagolosor deui nepi ka aya 2 sambungan anak nu beunang katarik ku leungeunna. Ih, paingan disololokeun, ceuk manehna bari terus ngodokeun deui leungeunna ka jero. Bari ngayapan sugan aya rahasiahan karampa. Ieu naon? Aya besi jigana napel. Ceuk manehna bari narik eta besi dikahandapkeun. Naonnya? Budiman kacidar waseunana barang ngadenge aya sorangan jepret barang pisan jeung muka papan meja lebah pongpokna. Gancang kuning mari ditingali bari ningali ka jerona. Aya laci di jerona geuning Kang, tah koncina oge ngagantel dina tempatna. Saur Neng Mari bangun kaget campur atoh bisa manggihan rasiah eta meja. Ku Budiman koncina dipiteskeun lalaunan bari narik eta laci dikaluarkeun dibawa kanu caang. Aya amplop surat panjang jeung surat nu numpang dina luhureun amplop. Sur Neng Mari bari dicandak ditingalian. Teras ku anjeunna dibaca payeuneun lampu, dibaca lalaunan pisan. Surat keur Kurnia Asep, ieu surat dijieunna geus lila. Keur waktu apa aya keneh di Bandung. Lantaran apa teu boga deui anak, ngan si Asep sorangan. Apa mere nyaho? Dina ieu amplop panjang aya surat wasiat nu disahkeun ku notaris. Tembusanana aya 4. Nu kahiji dibikeun disimpen di kas negara, kadua di kantor agraria, katilu kantor kawadanaan, kaopat arsip di kantor notaris. Nu maksudna nerangkeun kasaha-sahana nu hak narima sagala kakayaan apa jeung omat ulah poho kana amanat apa nu geus dicaritakeun. Lamun si Asep boga anak kudu dingaranan Budiman, lamun lalaki Budiarti, lamun awewe sabab aya tulisna dina eta surat wasiat ti apa Haji Muhammad Abdul Ghani. Budiman nu marengan maca eta surat ngadadak ngeleper hatena tambah ratug asa dina pangimpian, teu nyangka saeutik-eutik acan kana eta rahasia aya patalina jeung manehna. Manehna ingeteun ka akina ti ibuna nu nyaritakeun yen manehna teh incuna Haji Muhammad Abdul Ghani nu beunghar ka Cida, tapi teu bogoheun warisan naon-naon lantaran maot bapana. Jeung akina dina surat wasiat geus masrahkeun kakayaanana ka saderek akina anu jenengan Muhammad Mugni. Sabab waktu dijieunna eta surat wasiat Muhammad Kurnia acan bogaeun anak nu mata Kurnia acan jadi ahli warisna, henteu ditulis dina eta surat wasiat teh. Sajongjongan mah Budiman ngahulang bae, teu bisa nyarita nya kitu deui Neng Mari damalna teh olhok mata simeteun. Bari netep eta surat nu dicekel ku anjeunna jeung Budiman geus lila, kakara Budiman ngajak nyarios ka Neng Mari. Kumaha atuh nu ieu? Buka suratna Neng, tina amplopna. Buka atuhnya, cobi ningal heula, saur Neng Mari. Ulah waka atuh Kang, ieu geuning dielak ieu mah, seratna oge aya cap kantor notaris negara. Engke wae urang carioskeun heula ka apa. Ari seratna lebetkeun deui kana laci meja atanapi candak Neng. Budiman hatena kawas nu keur kaweureun henteu boga pendirian sorangan. Sae ulah dilebetkeun deui margi bisi aya nu nyandak. Apan uninga biminah teh milari ieu panginten aya nu nitah teh. Budiman asa diingetan pikiranana kakara sadar ari geus diwartosan ku Neng Mari kitu mah manehna hatena tenang deui. Atuh lebetkeun wae kana lomari Neng, engke ari Rama sumping urang wartoskeun. Ieu mah meja urang lereskeun deui, ceuk Budiman. Sumuhun, mangga atuh anteur urang nyimpen heula ieu seratna.
kana lomari abdi bat kareung ngaraosan teh. Budiman sareng Neng Mari ting harewas bae sajeroning nyariosna teh terus baelah lebat ka bumi nyimpen serat kana lomari di lebat kamarna disusupkeun kana tumpukan panganggona. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu nu tiasa kapehatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.